Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arafa di mana-mana uninga sal gulamu hiji budak yaminahu katuhuna itu gulam min simalihi tinimang kencana itu gulam pamurruhu mangkami warang aranjeun kabeh ka itu gulam bisolati kalawan salat awahu ngariwayatkeun kana itu hadis Abu Dawud Imam Abu Dawud salajengna pidaw kanjeng idza arafa gulamu yaminahu min simalih pamurruhu bisolat nalika hiji budak apal kakatuhu apal ayeuna kakenca mun aya budak bisa ngabedakeun antara katuhu jeung kenca ieu panangan naon katuhu tangan ieu panangan naon kiwa geus ngarti tah antara katuhu jeung kenca dina harti ieu si gulam teh geus tamyiz. Lamun ayeuna budak geus tamyiz diantarana ciri tamyiz apal bisa ngabedakeun katuhu jeung kenca cek badul ulama pamurru bisolat titah ku urang salat lamun biasana ngaran gulam mah antara 7 tahun kabale gue ngaranna gulam 7 tahun nepikeun kabale garana gulam bahasa Arabna bari geus tamyiz kitu lamun aya ayeuna umur 8 tahun tapi can tamyiz teu disebutkeun gulam ari ngaran gulam mah budak ti umur 7 kaluhur teh geus tamyiz tapi can balik. Eta mun aya budak kitu cenah geus tamyiz bisa ngabedakeun mana katuhu mana kenca pamurruhu bi salat titah ku urang salat. Jadi nitahna urang ka budak anu geus tamyiz hukumna sunnah. Urang boga budak geus ngarti mana katuhu mana kenca titah salat. Sunat nitahna teh cek Syekh Ayyana Khotobi liya tadaha qabla wujubiha alaihi liya tadaha supaya si budak teh biasa kana salat ketika qabla wujubiha alaihi samemeh eta salat diwajibkeun ka manehna kulantaran leutik keneh ayeuna pas tamyiznya budak teh geus dititah wae kana salat ketika engke atuh geus balik teh geus terbiasa da keur ayeuna samemehna waktu tamyiz sok ditutah-tutah kana salat sok dibabawa kana salat urang ge kudu kitu budak geus ayeuna tamyiz geus bisa ngabedakeun katuhu kenca aya di nafsiran ayeuna lamun omeh geus bisa sorangan dahar ku sorangan aya di nyebatkeun ayeuna apal mana nu alus mana nu goreng rupa-rupa ngan di antarana we apal katuhu kenca kita ku urang salat babawa ku urang salat jeung lamun bisa mah boga milik sunatan heula meh teu ngariweuhkeun di masjid mah. Lamun leutik keneh dibiasakeun dititah kana salat antukna budak migawe salat atana teu dibawa ku urang salat kana terbiasa mendidik anak ketika kecil bagaikan melukis di atas kertas cek pepatah teh mendidik anak sesudah dewasa bagaikan melukis di atas air saya geus kolot siang ngoro makaron ngalawan yang kata panacan wah cina bapak ge acan cina apa malik ke yang cina gara ibak bapak ge eta cina kalalotor ayo mulak malik ke tah geus dibiasakeun mah teu leutik keneh al adat ida rosakhot nasakhot
kebiasaan mah ketika ayeuna geus teu mancep bakal nyalin kana kebiasaan nu memehna, bakal ayeuna terbiasa. Eta ayeuna maksudna ya. Jadi ketika siji gulam cek para ulama di 7 tahun nepikeun ka baleg geus bisa ngabedakeun antara katuhu jeung kenca. Titah ayeuna migawe salat. Lamun cek Imam Nawawi mah cina al-mumayyiju wa alladzi yafhamal khitaba. Cek ayeuna Imam Nawawi mah ngaran tamiz teh nyaeta budak anu paham khitab obrolan. Dayak ngobrol teh nyambung budak teh. Ditanya nyambung teu kaditu ka dieu. Kumaha juga ka budak dewasa. Ka ayeuna kitu jamu biasa. Icina cirina teh muncul imam alladzi yafhamal khitab. Terus deui wa yariful ma'ruf minal munkar. Apal mana nu sae tinimang nu awan. Ngaos teh sae apaleun ngaji alus, salat alus, maok goreng gitu. Teras deui wa yumayyiju bainal yamin wasyimal. Sami jeung ieu bisa ngabedakeun mana katuhu mana kenca. Eta ciri ayeuna tamyiz menurut Imam Nawawi. Ketika geus kitu aya tanda-tandana pamurruhu bis shalat. Ari cek ayeuna Ibnu Hajar mah sami tamyiz teh aya hamal khitab aya deui leuwihna di samping paham ketika ayeuna daya ngobrol apa mana nu alus mana nu goreng wa yaruddul jawab. Cek ayeuna kitu Ibnu Hajar mah bisa ngajawab mun ditanya nyamung teh sami wae kitu. Tah ketika ayeuna geus tamyiz kitu pamurruhu bis shalat. Titah salat, titah di dieu mangrupakeun tamrin atanapi takdib keur budak, lain taklif. Beda antara takdib jeung taklif. Ari taklif mah jiga urang migawe salat ka taklif, ka perdi, dituntut urang teh teu meunang henteu. Ku Allah teh ngalaksanakeun syariat di antarana salat ngaranna ka taklif. Mun ayeuna Ramadan kudu puasa. Lamun harta ayeuna geus ayeuna mencapai nisabna kudu zakat. Lamun ayeuna kitu-kitu ka haji, lamun mampu kudu naik haji, niat haji. Maka taklif ngaranna. Dibalik ke ditu ka taklif. Tapi lamun can balik mah takdib. Ngajarkeun ngalatih budak supaya tamrinan ibadah ngalelemu ngabiasakeun kana ibadah. Salajengna iza azumat atanapi azomat. Iza azumat di mana-mana ngagungkeun sa umat kaula adunya kana dunya. Nujiat maka bakal dicabut min hati tu umati naon haibatul islami kawibawaana Islam, wibawana Islam atanapi kahormatan Islam. Wa idza tarokat jeung di mana-mana ninggalkeun umati al amro kana marentah bil ma'rufi kana kasayan wa nahya sareng nyegah anil munkari tina pamunkaran. Hurrimat mangka diharamkeun naon barokatul wahyi kaberkahan wahyu. Rawahu ngariwayatkeun kana itu hadis At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Salajengna bidau kanjeng idza azumat ummati adunya nuziat binha haibatul Islam. Bidau kanjeng ketika umat kaula ngagungkeun dunya, berarti umat kanjeng di dieu teh umat anu kubut dunya. Tandana ngagungkeun dunya, nganomersatukeun dunya, ngadewakeun dunya, ngutamakeun dunya tinimbang akhirat. Lah cenah maningu para ruguh we cenah nu katempo jaman kiwari.
akhirat cenah naon teuing aya teuing eueuh pohna teu yakin kana akhirat atawa yakin mah yakin tapi tina pelaksanaan leuwih na mumulai dunya tinimbang akhirat. Kumaha tabalu karna nuziat minha hebatul Islam, mangka bakal dicabut wibawana Islam, kahormatana Islam ti eta umat. Lamun aya jalma ngagungkeun dunya atanapi hubud dunya, anggap dunya leuwih utama tinimbang ayeuna akhirat, bakal dicabut cenah ayeuna kahormatan Islam manehna teh, wibawa Islam manehna teh bakal dicabut eta. Atuh kulantaran dicabut kahormatan Islam, wibawa Islam ayeuna eta jalma, antukna eta jalma teh jadi lemah. Kulantaran ayeuna hatena teh dunia duit lemah atuh. Kaimananana, kaislamanana teh lamun carita ajengan bakal bisa diolok ku duit, carita ketua pemerintah DPR MPR dan gedena dunya na hatena eleh ku duit, carita pengacara mal bisa nanjerkeun hukum ayeuna secara ayeuna kitu semestina da disuah. Atuh ayeuna syekh, para mufti, para ajengan paleo nyaritakeun hukum teh dagis dibere amplop. Almah geus. Islam sih Islam tapi ayeuna dicabut wibawa keislamanna. Saha cenah eta ajengan anu si ari kitu kumaha? Kamari ka dieu cenah mau proposal. Kok aing cenah tututah-titah ge daek cenah asal tangan jiga nanti. Tuh. Wibawa ajengan teh. Wibawa nalabona eta jelema sebagai anu teh nah teh ngagungkeunna ngutamakeunna kana dunya. Tak ketika jalma nu leuwih gede nah hatena dunya tinimbang Allah tinimbang akhirat dicabut kaberkahanna, dicabut ayeuna kitu haibatul Islam, kaislamanana, wibawa Islam teh cahayaan mun ajengan boga ilmu teu jadinya salah. Pan biasana ada ilmu mah kudu ngadandanan kan ka ajengan. Pan ajengan mulia teh kulantaran ilmuna, berarti ilmu teh ngadandanan mapaesan boga ilmu ajengan kuduna teh kitu. Tapi ayeuna ajengan ku masyarakat teu dianggap kadon dianggap sebelah mata karena naonnya salah manehna mungkin menurut hadis mah adomat adunya meureun eta meureun teu masalah dunya tah manehna mah sok kada demas bohna teh atanapi aya carita nyokot hak dulurna, nyokot hak batur kuduna disalurkeun ka masyarakat kumanehna dipotong, oh jadi celaka wibawana haibatul Islam teh dicabut ku Allah gitu. Cek Syekh Mubarak Kurma cenah ngaran ida adomat ngagungkeun di dinya teh nafsiran anjeunna ae ida stagolat biha wa faddalatha ala amriddin. Jadi maksudna ida adomat ketika ngagungkeun umat kaula kana dunya teh maksudna ngagungkeun naon nyata ae ida stagolat biha ketika eta umat sibuk ku dunya, sibuk urus-urus dunia. Wa faddalatha ala amriddin, jeung nganggap ayeuna dunia lebih utama, jeung wa faddalatha jeung ayeuna utamakeun umat ka itu dunia teh min amriddin ala amriddin tinimbang urusan agama.
Jadi dunia segalanya, dunia lebih utama tinimbang agama. Cek paribasana baiklah ayeuna kitu agama mah nepikeun ka dikorbankeun ge nepikeun ka ayeuna supaya asalkeun dunia ulah ayeuna kitu kaleugitan, asalkeun dunia semakin bertambah. Cek paribasana baiklah ayeuna kitu akhirat katinggalun ge nu penting ieu dunia ieu tah kitu nafsiran Syekh Mubarak Puri mah. Nuziat minha haibatul Islam, bakal dicabut ayeuna kahormatan Islam. Cek Syekh Munawi mah cenah maksudna dicabut haibatul Islam teh aet jahabat quwwatuhum wa sultanuhum, leungit kakuatana eta umat jeung ayeuna kakawasaanna eta umat. Mencarita umat teh jelema teh gitulah. Mencarita jalma tadina boga kakuatan mungkin sebagai kepala naon, jabatanna mungkin sebagai ayeuna kitu ketua naon, atanapi lamun ayeuna kitu seperti ajingan bohna teh pangkatna teh. Tak kakuatan jeung kakawasaanna teh jadi lemah, leungit, tumpul diseket gitu, terberwibawa, terbercahaya. Bab nahatena azamat ad-dunya. Li'annahum rogobu fi dunya wa jahadu bil akhirah. Sabab eta si umat teh resep kana dunya, teresep ayeuna kitu di akhirat teh. Jadi balik deui ketika ayeuna hiji jalma ngagungkeun dunya mika cinta dunya bakal dicabut ti eta jalma ku Allah teh kahormatan Islam, wibawana Islam, antukna Islam mah Islam, berpangkat mah berpangkat, ajengan mah ajengan, tapi eueuh sinaran kitu mun bahasa Cilongok mah eueuh sinaran kitu lah babar nurutan guru we. Sinaran. Wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar hurrimat barakatul wahyi, jeung ketika eta umat ninggalkeun amar ma'ruf nahi munkar henteu nitah kana alus teu nyarek tina goreng. Antepan jelema teh nu salah sugan dibenerkeun, anu salah sugan ayeuna diajakan nu ayeuna bener bohna teh bakal dihalangan kaberkahan wahyu. Maksudna dihalangan kaberkahan wahyu mah cenah cek Syekh Ibnu Rajab ayurfa'u ilmun nafi' min bainihim, bakal diangkat delingitkeun ilmu nu manfaat di antarana eta umat. Ilmu na moal manfaat. Carita boga ilmu mah mungkin aya, tapi Allah teu maparinan kamanfaatan. Mungkin ayeuna kitab-kitab katalalar, tapi ayeuna kitu ngamalkeun mah mungkin wah bisa ka itu. Gitu. Jadi leungit diangkat ku Allah teh ilmu nu manfaat mimbainin di antara eta umat hese hayang ilmu manfaat. Wa tuqbadul barakatu minal ard, jeung bakal dicabut kaberkahan ti eta ayeuna bumi, lingkunganna, masyarakatna jauh tina keberkahan. Tak dirinya tak pentingna orang amar ma'ruf nahi munkar. Hiji supaya ayeuna kitu ilmuna manfaat, lamun amar ma'ruf nahi munkar eta bagian tina urang ngamanfaat ngamalkeun ilmu kan. Kaduana supaya ayeuna kitu tempat jadi berkah,
mencarita masyarakat lingkungan jadi berkah. Dan ketika aya pamunkaran diantep eta tempat bakal ayeuna gitu jadi sumber kecelakaan, jadi ayeuna tempat moal barokah. Da Allah geus nurunkeun balahi makan anu ibadah rek nu maksiat. Innallaha idza anjalal bala amma, Allah mah di mana-mana nurunkeun balahina ama sok sumarambah. Hiji kampung aya jalma nu maksiat, katakanlah hiji atawa dua. Pas ngaazab mah moal kana hiji kana dua. Sadayana eta kampung we. Hiji kampung katelah tempat lacur. Anu disiksa teh nya jeung gigir-gigirna we ka bawah, banjir bandang. Anu soleh ge ayeuna ka bawah. Ibarat sok ngailustrasikeun urang boga ayeuna sangu sapiring kakeunaan ku tai cak-cak atanapi ku kokotor anu dipiceun teh moal anu kakeunaan wungkul pasti jeung anu sekitarna nu deukeut jeung eta sak dicomot piceun cek anu teu kakeunaan da aing cina teu kakeunaan pedah deukeut. Tah itu Allah mata ketika aya jalma migal pamungkaran sakuduna keur urang teh ayeuna kitu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika jalma teu amar ma'ruf nahi munkar bakal dihalangan kaberkahan wahyu. Maksudna cek tadi teh bakal ayeuna dileungitkeun kamanfaatan ilmu jeung kaberkahanana kitu. Tak cek Imam Ghazali ketika jalma teu amar ma'ruf nahi munkar eta teh alamatu mauti qalbil ummah, tanda mautna hatena umat. Jadi tanda paehna hate jalma teh cek Imam Ghazali ketika teu amar ma'ruf nahi munkar, nitah kana kahalusan atanapi ngajak kana kahalusan nyarek tina ayeuna kitu pamunkaran. Ketika teu kitu eta teh tanda paehna hate. Cek Imam Ghazali naon sababna ayeuna bisa hukuman jalma teu amar ma'ruf nahi munkar disebutkeun ayeuna cek Imam Ghazali paeh hate sabab jalma nu hirup hate mah moal nepikeun kacicing ketika ayeuna nempo pamunkaran. Santeuna nya urang ge patakpan lamun idaro amin kumunkaron fal yughayyirhu yadi ilam yasati fabilisani ilam yasati fabiqalbi wa dzalika adaful iman. Lamun urang nempo pamungkaran hiji nu paling afdol paling top tabiyadi kuleungeun, jadi ku gerak urang nya ku urang lamun carita aya anu judi nu gapleh mun bisa mah jeung urang wani nya ku urang cek parebasana tempat judina balangkun pohna teh diacak-acak tempatna mun wani kan eta kurang-kurang apa ngabutuhkeun kawani nu ekstra kan. Matak nu kitu mah lamun ku sosorangan hese kudu ku sistem babarengan gawe jeung polisi jeung aparat jeung RT jeung RW eta sami tafsir tina biadi. Biadi itu bisa diartikeun ku leungeun atanapi ku kekawasaan. Kurang mah atuh itu lobaan urang kadinya pada ngepuk. Ulah tuh. Sarua jeung ayeuna kitu ngahiapkeun pae. Teu bisa cenah urang mah, takut urang mah.
itu menyewaranian bararuas atau bisa ibahna teh kuleungeun ku kawasaan bahna teu bisa fa ilam yakun pa ayeuna bilisani teu bisa atuh ku ayeuna gerak urang kuleungeun urang perbuatan urang atuh ku lisan diomongan ayeuna mabok alah punten kitu di dieu mah saya sanaon paling anti cenah kan tukang kieu teh bilih aya nu ieu sok aya nu nggeureukeun kae pamuda di bilih ngararamak bohna teh kumaha we atuh diingetan gitu supaya eureun manehna teh kadua tah eta teu bisa keneh omongan oge cenah jedar cenah nyeureut kumaha cenah tuh anjing cenah ka aing wanis ya geus atuh paling akhir pabi qalbi wahate dan kuhate mah ada apul iman panglemah-lemahna iman nah lemah dawuh tindakan bener yang ku ayeuna ku kawasan ku leungeun atawa ku lisan aya ku hate mah pan teu apa kumaha cara ku hate cukup urang inkar teu setuju kana paharaman model kitu kana judi model kitu kana mabok model kitu inkar urang teu narima aya pamaksiatan di lembur geus cukup urang ewa kitu teu setuju we kitu hate pedah urang teu wani wungkul supaya urang teu karekeun jalma anu teu amar ma'ruf nahi munkar kan adapul iman panglemah-lemahna iman nah kitu tak cek Imam Ghazali ketika jalma teu ayeuna kitu amar ma'ruf nahi munkar paeh cenah hatena tap supaya teu paeh cokoteun lemah urang mun teu bisa ngewa-ngewa we kitu ka ahli maksiat teh ngewa teh lain kana maksiat lain ka jelema kana pagaweanana gitu dari ka jelema mah biasa we gitu pani biasa we gitu hukum manusiawi gitu tanya komo mun dulur mah tapi urang teh teresep teh kana pagaweanana kana prilakuna kana sifatna gitu sebab bakal beda ketika jalma ngewa kana pagawean kana sifat jeung kajelmana lamun ngewa secara totalitas ke bakal ngepek bohna teh dulur urang bakal ngejauh nanya ge mau ngejawab ceuk paribasan aulah nanya biasa aing ngobrol an hate urang tersep karena panjang leungeunna jadi karena ayeuna sifatna teresep jelemana mah biasa we gitu kan ulang aja hari itu ngadatangan nanyakeun ngajak ngobrol mah jawab sawajarna cek dibahasakeun ku badul ulama lamun leungeun urang kakotoran atau napi baju urang kakotoran piceun kokotorna ulah diteuk-teuk jeung leungeun-leungeunna teu jeung leungeunna hijina kumaha jadi urang ge ngewa teh lain kana jelema lain kana eta kana sifatna ka jelema mah biasa jadi bakal hurrimat barokatul wahyi di halangan kahijab kaberkahana ayeuna kitu wahyu keberkahan wahyu teh usina wahyu teh ilmu usina wahyu mah matak pantes tadi cek Ibnu Rajab nafsiran hurrimat barokatul wahyi teh yurfa'u ilmun nafi atuh mun rek diluaskeun bakal dihalangannya keberkahan ilmu keberkahan rizki keberkahan hirup keberkahan taufik keberkahan hidayah gitu keberkah ya.
cina ayana ge teu mawa keberkahan. Sedangkan kan orang teh anu keberkahan. Anu semakin itu mawa kana alus berkah. Layakeun kayak tadi saya Imam Turmudi kita. Ya berarti salajengna zakuda di mana-mana ngucap anjeun li sahibika ka sobat anjeun yaumal jumati dina poe Jumat ansit kana kecap lapat ansit hartosna ansit jumpe anjeun wal imamu bari ari imam eta yahtubu nuju khutbah itu imam pakot lagauta mangka nyata-nyata lacut ayeuna anjeun atanapi anu artian lagota anggur-angguran anjeun sia-sia. Salajengna pidau kanjeng idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit sok ya ku muroki jang. Nah, imam ya tuh pakot lagot. Eta anu pakot lago gitu. Kumaha syakul kalamna gitu. Lamun di luhurna kul tak berarti lagau tak gitu. Lamun di luhurna lain kul tak bohna teh gitu. Lago teu naon. Cek kanjeng di mana-mana anjeun ngucap kababaturan anjeun dina poean Jumat imam keur khutbah ansit cepet keur khutbah pakot lagau tak cenah tah anjeun teh geus anggur-angguran sia-sia. Naon maksudna? Jadi maksudna ayeuna kitu pakot lagau tak teh olah Ibnu Hajar cek Ibnu Hajar alaguhuna huwa mayubtilus sawab. Jadi maksudna lagu di dieu teh mayubtilus sawab perkara anu bisa ngabatalkeun kana ganjaran. Jadi maksudna lagu teh hiji yubtilus sawab teu meunang ganjaran lempeng nama hiji tah. Awayan kusuhu atanapi ngurangan ganjaran. Dua mungkin mah menang tapi ayeuna kurang. Ieu teh kuduna ganjaran Jumat teh sekian ribu pohna gitu atau sekian juta. Kulantaran urang ayeuna tadi teh ayeuna kitu ngomong pas imam keur khutbah jempe-jempe ka baturan. Jadi we ayeuna kurang ganjaran mungkin kitu. Hiji mungkin teu meunang ganjaran, dua ayeuna mungkin meunang mah meunang tapi kurang ganjaran. Cek Imam Ibnu Hajar walaisal maksud annahu yasimu bimujarradil kalam. Sanes anu dimaksud teh eta jalma anu ngomong ansit teh yasimu bimujarradil kalam. Dosa ku sabab ayeuna ngomongna wungkul lain. Bal annahu yuhramu ajrul jum'atil kamil gitu. Tapi eta jalma nu ngomong ansit teh yuhramu dihalangan naon ajrul jum'atil kamil ganjaran jumaah anu sampurna. Kitu maksudna lagu teh. Hiji batal ganjarana berarti teu meunang ganjaran. Dua mungkin menang tapi berkurang gitu. Jadi lain ayeuna ku ngomongna gitu. Doraka teh. Tapi eta teh ganjaran Jumaahna jadi kahalangan. Jadi teu pul meunangna teh kitu pakot lagau tak teh cek urang mah. Ari cek ayeuna Imam An-Nawawi mah ae ataita lagwan wa huwa al-kalamul batil eta anjeun migawe pagawean nu anggur-angguran. Jadi lagu teh
urang teh migawe pagawean anu anggur-angguran dengan hati jumlah orang teh sia-sia, jumlah orang teh sia-sia, pahalana teh ganjarana teh. Nah, da urang ayeuna geus migawe perkara nu anggur-angguran, naon eta pan teu beunang. Lamun imam keur khutbah mah teu meunang ngomong, pan eta cekal anu kuat mah bagian tina 2 rakaat Jumat salat lohor teh berarti di mana salat. Ari salat kan teu meunang ngomong. Hatta meskipun itu ayeuna bentuk tina amar ma'ruf nahi munkar kita mun disambungkeun jeung luhur mah. Pan eta nahi munkar. Teu peda ieu aya nu ngomong ngobrol sejempe cik urang teh. Nahi munkar kan teh. Tapi kulantaran eta kartina ibadah, katakanlah jika keur salat we jadi lagu ibadah urang mau menang ganjaran. Nah, da aturan aya aturan kan. Salat teu meunang ngomong. Khutbah geus sarua teu meunang ngomong. Keur khutbah teh kitu. Maksudna pakot lagauta. Jadi ataita laguan wa kalamul batil alladzi la faidata fihi nu teh faedahna. Sabab li anal wajib fi halatil jum'ah al insatut tamu. Sabab kewajiban nalika Jumat lamun ka khutbah mah insot jempen sampurna. Sejempe. Tengikeun we. Ngarti teh ngarti kudu kadenge. Nu penting ngadengikeun. Eta. Jadi kali deui maksudna orang sapeung ngadenge pampang. Maksudna pakot lagota teh naon? Pakot lagota teh jadi ganjaran anu tadina kuduna sampurna mungkin teu meunang ganjaran. Atanapi ayeuna meunang mah meunangan jadi kurang. Kulantaran naon? Kulantaran urang migawe perkara anu matak nyiak-nyiakeun amal urang lago teh. Naon teh? Menerkeun ngomong ka jelema anu keur ngobrol ansik jempe sedengkeun eta ayeuna pan teu meunang aturanna. Khutbah karo khutbah imam naon imam keur khatib keur khutbah teu meunang ngomong. Paling dina beberapa kondisi tertentu meunang ngomong teh. Amun sifatna darurat seperti aya jalma rek kujubar bahna teh nu lolol urang pasti ieu urang gorowokeun kadeta hareupeun sumur bahna teh. Atanapi lamun kondisi nu mendesak anu kudu seperti kumaha zaman kiwari mah mik bahna teh. Eta mik penting pisan. Sora hubunganna jeung sora pan eta teh kudu kadenge kan. Anu pentingna teh kudu kadenge, paham teu paham lain masalah. Nu kadenge heula eta anu khutbah Jumat teh. Nu pentingna kadenge isma mere pandenge. Tah, bohna teh paeh bohna teh. Aya dua bohna teh. Nu hiji di jero, nu hiji di luar. Pas nu di luar bohna teh paeh bohna. Nu di jero kadenge, nu di luar teu kadenge da paeh. Jeung rada jauh. Teu kadenge atanapi teu jelas. Sementara si imam keur khutbah. Kumaha teh meunang teh eta mah kulantaran darurat teu nanaon. Ngomong bohna teh. Atanapi ayeuna mah zaman HP at jarang kita nya ngomong ieu paeh. Teu nanaon. Ada mun teu kadenge teu jadi kitu atuh. Teu kadenge mah teu jadi kitu salat Jumat atuh anu teu kadenge. Eta kondisi-kondisi kritis nu dimana salian eta mah teu meunang ngobrol. Jempe we dengekeun we. Wah, juga orang keur salat gitu, ibadah. Matak cek Imam Qurtubi mah cenah hada ya dulu ala annal kalam waqtal khutbah mamnuun.
mutlakon walau kana amron bima'ruf tuh cek Syekh Qurtubi ku ayana ieu hadis nuduhkeun yen ngomong waktu khutbah eta dilarang teu meunang secara mutlakon berarti mutlakon mah erek ngobrol biasa erek benerkeun erek nyarek batur bohna teh ansir teh tong ngarobrol jempe teu meunang sok sanaya jempe nya meureun kecuali meureun lamun recet-receting malah jigana teu nanaon lah jiga tadi mamana girinya teh di Cibangban kaman rarecet baru udah sih jarang hari kuduna mah kudu aya tim teh kudu aya tim keamanan yang kudu aya bagianna kudu aya pengangkatan cek abi mah hayang disiplin kudu aya keamanan kudu jaman wania lebih kasihan ke barudak da kitu mah hese rarecet nepikeun ku recetna teu jelas teu kadenge khutbah bawana teh nyalah benerkeun teh mah kadang khutbah saran eta mah teu meunang jempe jadi pakot lagauta sia-sia urang nah eupan ari khutbah dua teu eusina teh ayat-ayat Quran kan malahan ayeuna karohatib marukun teh teu sah khutbahna lamun teu maca ayat Quran wasiat intina anu disampaikeun ku khatib teh itu berupa wahyu-wahyu Allah ti Allah teh dituna ti Kanjeng mata ketika disampaikan wahyu Allah piraku urang ayeuna mah udah seolah-olah urang teh ngabeikeun ngahura-harekeun dauhan Allah, dauhan Kanjeng. Kitu maksudna teh. Pakot lagauta. Apa kitu? Mungkin teu meunang jalan. Ngariwayatkeun kayak tadi si Imam Bukhari, salajengna ida qala di mana-mana ngucap salam abdu hiji hamba. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, duh pangeran abdi, ya Rabbi, duh pangeran abdi. Kala ngadaos ya Allah, Gusti Allah, labbaika. Nyubadanan kaula kana ayeuna panggero anjeun. Abdi wahai hamba kaula. Sal pek menta anjeun, tukpo mangka bakal dipasihan anjeun. Rawahu ngariwayatkeun ka hadisa Ibnu Abi Dunya an Aisyah fi Siti Aisyah. Salajengna pidawuh Kanjeng idza qala al-abdu ya Rabbi nalika aya hiji hamba hiji jalma ngomongna teh ya Rabbi si eta musus kitu we teu boga duit langsung ngadoa ya Allah duit ya Allah duit pas ayeuna kitu gawean katarima langsung ayeuna geus salat namprakeun deui ya Allah naon deui cenah hayang katarima cenah nama Gusti pas ayeuna kitu hayang ayeuna payu tanah atana pijual ayeuna motor ya Allah butuh duit cenah Yesus hayang gara payu cenah aya kendaraan tah jadi ketika ayah hamba ngomong teh ya Rabbi. Jadi seketika teh kalau berkeluh kesahna. Ngaduna teh ka Allah, cek Allah, qala Allahu labbaika abdi. Cina mencek orang membahasa orang lama aya naon cina jang mencek orang labbaika. Satu topek menta anjeun tukto maka bakal dibere anjeun. Jadi hadis teh hiji ti hikmana tina hadis naon nandakeun hiji qurbullahi ala abdihi idza da'a hiji Allah mah deukeut jeung hambana ketika hambana ngadoa ka Allah. Naon tandana? Cek tadi ketika ya Rabbi ku Allah dilabaika dihiapkeun labaika teh ya jang
ya pager ka dieu labbaik habib teh Arab mah labbaik habib ya ka dieu aya naon hoyong naon kitu ceuk urang hiji berarti ya manu ngadoa mah deket ayeuna sareng Gusti Allah kaduana Allah mah paling resep ka ayeuna hambana ketika hambana sok ngabulak-balik ya Rabbi muji Allah ketika ngadoana kalau paling resep khusus ya Allah khusus ya Rabbi terus Allahumma paling resep ayeuna kitu di sauran di sama hese ekonomi ya Allah deui hese ayeuna kitu usaha ya Allah deui wah Allah mah resep man Allahu yagdobu in tarokta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yagdobu Allah masuk bandu hina tarokta su'alahu ketika anjeun ninggalkeun ngadoa ka Allah mah teresep sok ngamek mun urang teu ngadoa ceuk Allah ya sombong nih jika bisa nyukseskeun sorangan cenah eta usaha teh mun lain ku urang mah bisa cenah maneh teh matak jaman nu tara ngadoa mah kalebatkeun minal mutakabbirin jaman sombong nah boga anggapan manehna bisa ngatasi semua masalah boga anggapan manehna boga kekuatan sedangkan kan urang mah jelema hamba la wala quwata illa billah ayeuna pitulung Allah mah moal kalah kumaha ge kitu otak cek Allah ayeuna sok bendu Allah mah mun ayeuna teu ngadoa ka Allah teu minta ka Allah dicap sebagai jaman nu sombong beda jeung Bani Adam mah hina yus'alu yagdobu mun dipenta sok ayeuna ngamek sakali mungkin mere 2 kali mere 3 kali hayo wae cenah nu kamari teh kamanakeun beak naon kali itu menghese cenah membabari ngala duit teh duit aya nu minta sumbangan bere 2 kali bere 3 kali ka 4 kali mah aing dieu di cenah khusus proposal ya lamun duit biasa tinggal raratan jadi beda jeung Allah mah semakin disuhungkeun terus didatangan teh pesat mencarita gitu nisbat juga jelema mah Allah mah bingangan atau ari urang mah sabalik nah Allah resep ketika doa teh diulang-ulang lamun pujianna teh diulang-ulang doana diulang-ulang bolak-balik kalau pas orang penekanan ketika ayeuna pas nu digaris besar ku urang contoh pas ikdi hajati kurang teh ya Allah sempurna pamaksudan abdi titik naon tamun hate bohna teh hayang naon bolak-balik teh pas ikdi hajati teh Allah meresepkeun sebagai tanda urang teh serius ieu minta teh sebagai tanda urang teh serius bener-bener urang teh iktimad teh tegenan ka Allah teu ka makhluk kanu gaduhna serius cek Gusti Allah cenah ieu mah nah kamari doangna ieu ayeuna ieu deui nah atuh kalamian mah aya peribahasa man qara albab walaja cekna taklim teh jalma ngetrok pantok bari sabar kalamian mah bakal asup dibukakeun barang diketrokan aja teh daek we muka terus saya punten pun kalilaan oh sok cenah asup cenah tuh nah ada kekalamian mah kadituna bahasa Allah kalau labbaik ka abdi cenah bageur aya naon kasep cenah tiap poe cenah anjeun teh cenah ngageroan kaula teh sal tu toso hoyong naon ke dipasihan jadi lambat laun mah terus-terusan ngadoa matak urang kudu optimis ngadoa terus meskipun diijabahna walau ba'dahin hindu dinya tinggi raha terus doa mah lain kabul-kabul teuing
ku teu ngadoana ge geus untung naon menang ngajaran kalain ku teu ngadoana ku teu diijabahna mun carita can diijabah geus untung ngadoana menang ganjaran gitu rugina ngadoana nya ge carita hayang kabut can dikabul pokona teh eta aya maksudna ya hadis. Ngariwatkeun kata hadis Ibnu Abi Dunya ti Siti Aisyah. Salajengna ida doroba kadunya bener. Hah? Nu urang mah ida doroba deui nu geus ayeuna aku teu kitabna. Oh, ente ida koma berarti ilu teuing ieu. Kitab murah teh aya leuwihna bonus kitu. Ieu pan geus ida doroba ieu bet aya di cing. Salajengna ida koma di mana-mana ngadeg saal abdu hiji hamba fi salati dina salatna abad. Daromangka muprukan nyurahkeun tercurah naon albirru kasayang ala rosihi kana luhureun mastakana itu si abad hatta yarka sehingga ruku itu abad fa idza raka'a mangka di mana-mana ruku abad alathu mangka ngaliputan kaitu abad naon rahmatullahi rahmat Allah hatta yasjuda sehingga sujud abad wasajidu jeung jalma nu sujud yasjudu sujud itu si sajid ala qadamaillahi ta'ala dipayuneun dua dampal sampeana Allah payas al mangka nyuhungkeun itu si abad wal yargub sareng payas al mangka kada nyuhungkeun abad wal yargub sareng resep abad rawahu ngariwayatkeun ka hadis Sa'id bin Mansur an Abi Ammar ki Abi Ammar mursalan bari hadis mursal. Salajengna pidawuh Kanjeng idza qamal abdu fi sholati darra barru ala ra'si. Ya hadis teh cek kaseuran ulama mah hadis dhaif. Termasuk cek Ibnu Hajar. Tapi teu nanaon cenah mereka dipake kadawil amal mah. Ketika seorang hamba ngadeg dina salat namun urang salat Allahu Akbar tapa salat teh darul birru ala roksi eta kaalusan teh muruk ka urang ngacor ka golontor ka sirah urang ting berupa naon lah teu apa mungkin secara majajina membeureun rahmat Allah mungkin kecerdasan mungkin bohna teh atau napi ayeuna kebersihan pikiran bohna teh bisa diartikeun kitu hatta yarkan nepikeun ka ruku ketika ruku alatu rahmatullah wah diliputan diwengku ku rahmat Allah nepikeun ka sujud anu sujud zami we cenah sujud teh seolah-olah sujud dipayuneun dua dampal sampean Gusti Allah. Ieu mah aya ngalapatna kalimat majaz lain dina harti kade Allah kadu dua dampal sampean. Ieu mah bakating ku deuketna seorang hamba anu salat sareng Gusti Allah. Matak aya hadis as-salat munajat. Salat teh munajat teh ngobrol berbisik-bisik berkeluh kesah. Ari ngaran ngobrol pantara jeung jauh jeung deukeut. Tah, matak cek di dieu saolah-olah ayeuna sujud dipayuneun dua dampal sampean. Dina hati dina kusabab dina pada deuketna jami anu salat sareng Gusti Allah duikeun kana bahasakeun saolah-olah sujud dina dua dampal sampean Gusti Allah. Matak pantes mun tadi aya ngadoikeun. Da bahasana riskan. Untuk ketang aya rawina ieu teh rawina nu teu kuat gitu.
lalu telepon tekuat hafalan mata tina sujud mapan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid pang deket-deketna perkara nu aya di seorang hamba kanu jadi pangeran teh nyaeta wa huwa sajid keur sujud posisi kumaha keur tingkah kumaha posisi tingkah anu ketika urang naeta posisi teh deketing Allah keur sujud salat pan munajat atak mencek Gus Baha teh mah cek bahasa Gus Baha tidak ada kenikmatan yang paling indah di dunia ini daripada melebihi daripada kita sedang melaksanakan sujud cek Gus Baha pang endah-endahna cek Gus Baha jeung pang hebat-hebatna pang deket-deketna jeung Allah teh ketika sujud sebab disitulah ayatnya bukti nyata kejadian papangina seorang hamba seorang ayana budak jeung tuanna orang tekan hamba abdun berarti ngaran hamba maboga tuan sayyid nyata Allah tah terlamun ulangan umpama ilustrasikeun seperti film atawa ya sujud ka tuanna gini pan berarti semundawuh kan cek paribasana ku tuanna rek di itu rek di ieu rek titah rek di kumaha ge narimakeun da hamba tah tak anu pangdeukeutna jeung Allah mah jangan keur sujud gitu. Matak kulantaran keur sujud anu pangdeukeutna jeung Allah jadikeun momen ku urang kauntungan kumacarana payas tak menta kadinya anjeun ka Allah wal yargob jeung ayeuna sing resep urang kana sujud sok tambahan sujud teh sabu eta paling deukeut jeung Allah tambahan ku urang nalika sujud teh ku doa teu naon lalu lakukan sujud matunangan ulah sok tina tidak hukum qasir sama hukum ponok tanah sujud matunangan dilakukan atak cenah cek Imam An-Nawawi ki bahasana kitabnya yustahabu ayyuksyu minad du'ai fi sujudi disunatkeun urang teh kudu ngalobakeun ngadoa dina waktu sujud sunat di samping orang subhana rabbiyal a'la tambahan kumaduana wayatu bimasya'a doa sahayangna min umuridin wa dunya bohker urusan agama atanapi dunya urusan agama berarti anu maksud di Kanjeng lamun dunya oge mun bisa manu maksud di Kanjeng doa-doa anu diajakeun ku Kanjeng ulah kurang ku Sunda lahu wali ghairi boh keur manehna atanapi keur batur boh keur diri urang ngadoakeun di atanapi keur batur keur keluarga keur dulur keur tatangga keur naon wa yustahabu ayyakuna minal ma'thur tapi nu paling disunatkeun mah ngadoana kudu ma'thur dicontoh ku Kanjeng ti Kanjeng berarti seperti contoh ya mah Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bawahna eta ti Kanjeng nurawin bisa mah hubunganna jeung akhirat tenanan dunia ge asal masuk Allahumma yassir li umurad dunya boh ayat gitu masyur boh deh kayak gitu no ya Allah moga Gusti
ngagampangkeun ka abdi urusan-urusan dunia gitu. Eta aya maksud ti Kanjeng teu naon. Jadi eta nu maksud langkung sae yustabu ayakuna minal maksud. Kumaha cenah lamun ngadoana teu maksud urang komo ku Sunda mah bohna teh pain da'a bi ghairil maksud mun ngadoana kudu anu teu maksud ti Kanjeng jaja teu naon teu batal salat asalkeun malam yakun fihi maknan muharram salagina na eta doa teu aya makna anu matak diharamkeun asalkeun doana nu sifatna meunang lain ngadoakeun goreng alus doana rek urusan dunia rek urusan agama boleh-boleh saja cuma gitu. Tercuk Imam Nawawi. Tambahan munyalse mah bari sujud teh urang apal we atalapun kurang sok dipake teu naon shalawat gitu naon qala qadiyat terus ngaruh Syekh qadiyat fihi tadhkirun linnas alla yastakbiru an amrillah fayakunu ka iblis. Jadi ku ieu hadis teh cek Syekh qadiyat ngingetan manusia ulah sok sombong cenah jadi jelema mah an amrillah tina parentah Allah. Ketika Allah merintahkeun geus turut pigawe ulah jiga iblis payakunu ka iblis lain eta ieu nu hanap ieu nya ain ieu nu hanapna mah payas awal yargo beta ting ida qara'a Ibnu Adam al-Fatihah. Yeah.